Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui pamirsa sareng simkuring di channel Politikus Cilik. Pamirsa dina danget ayeuna simkuring baris medar carita dina bahasa Sunda anu judulna Mahabharata. Pamirsa panuhun kanu parantos subscribe di ieu channel. Anu teu acan subscribe mangga diantos subscribe-na, like, share, komen sareng dihurungkeun tanda loncengna supados tiasa nyokong channel ieu langkung sae ka payuna. Supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang ngawitan carios dina bahasa Sunda anu judulna Mahabharata. Prabu Pandudewanata teh hiji raja ti karajaan Astina. Anjeunna boga putra 5 sadulur anu baris katelah Pandawa 5. Anu dilahirkeun ti 2 istrina nyaeta Dewi Kunti jeung Dewi Madrim. Eta Pandawa 5 dinu panggedena nepi ka pangleutikna teh nyaeta Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula jeung Sadewa. Yudhistira boga ngaran kanyaah atawa ngaran leutikna nyaeta Puntadewa. Bima ngaran leutikna nyaeta Sena. Arjuna ngaran leutikna teh Permadi. Dilahirkeun ti Ibu Dewi Kunti. Sedengkeun Nakula nu boga ngaran leutikna Punten jeung Sadewa nu boga ngaran leutikna Tangsen dilahirkeun ti Ibu Dewi Madrim. Hanjakal Pandudewanata tilar keur ngora keneh sarta barudakna masih laleutik. Alatan barudakna tacan bisa nyekel kadali pamarentahan pikeun ngaheuyeuk dayeuh ngulah nagara. Karajaan Astinapura korsi pamarentahanana pikeun saheulaanan dipasrahkeun ka Destarata salaku lanceuk Pandudewanata. Jaga lamun palaputra Pandawa 5 geus awawa mangka Astinapura baris dipasrahkeun ka aranjeunna salaku pawaris hak tahta anu sah. Destarata teh fisikna teu sampurna, 2 panonna teu ningali alias lolong. Salian ti eta pamadeganana kurang kuat, gampang robah, gampang dihasut, tur gampang diolo ku barudakna anu jumlahna 100. Anu katelah palaputra Kurawa. Hampir sakumpala putra Kurawa miboga watek goreng kayaning hasud, sirik pidik, sarakah, tukang bohong, tukang fitnah jeung lian-liana. Rencana pamasrahan tahta Astinapura kapala putra Pandawa, putra Pandu kahalang ku Dewi Gandari salaku pamajikan Destarata jeung salaku indung pala putra Kurawa. Dewi Gandari satekah pola lumaku kumaha carana sangkan tahta Astinapura teh jaga teu ragrag kapala putra Pandawa salaku pawarisah. Tapi ragrag ka pihak Kurawa salaku palaputra manehna. Ambisi Dewi Gandari dirojong ku adina nu ngaranna Haryasuman nu katelahna Patih Sangkuni. Hiji patih di karajaan Astinapura. Patih Sangkuni boga pikiran yen sangkan tahta Astinapura bisa dicekel ku pihak Kurawa, mangka Pandawa 5 kudu disingkirkeun ti karajaan Astinapura. Ti baheulana Pandawa 5 sok leuwih punjul tibatan Kurawa. Boh tina kaparigelan mainkeun pakarang, kapunjulan kapribadian, tur elmu pangaweruh, boh kabatinan atawa kanagaraan. Hal ieu ngalantarankeun mumusuhan di antara maranehna leuwih ngabebela. Puntadewa atawa Yudhistira unggul dina bidang sastra jeung kanagaraan. Bima punjul dina bidang maenkeun gada. Arjuna punjul dina bidang manah jeung elmu perang. Sedengkeun Nakula Sadewa sanajan can sawawa punjul dina perilaku jeung kapribadian. Bima nu dadeg pangadegna jangkung badag tur bedas tanagana mindeng kalibet masalah jeung pihak Kurawa. Duryudana jeung adina Dursasana ti pihak Kurawa
pernah digamplong ku Bima alatan maranehna nyieun gara-gara ka pihak Pandawa. Sok sanajan digulung rempug dikoroyok kuduaan, tapi dina eta tarung teh angger Bima nu unggul. Ti harita Bima sok jadi sasaran kaceceb kageuleuh pihak Kurawa. Hiji waktu Bima nu pohara rampus daharna dibere racun ku Kurawa dina kadaharanana. Sanggeus Bima kapiuhan awakna tuluy dipikeun ka sumur Jalatunda anu eusina pinuh kumang pirang-pirang oray anu maratih beurahna. Ngan ku pitulungna Batara dadungnala Bima salamet tina bahaya pati. Malah disaprak harita Bima jadi kebal kumang pirang-pirang baruang atawa racun nu sakumaha matihna oge. Sadar usahana nyingkahkeun Bima teh gagal, pihak Kurawa nyieun deui tarekah nyingkahkeun pihak Pandawa ku jalan ngaduruk bale sigala-gala tempat sarare Pandawa sarta Ibu Dewi Kunti. Ngan eta tarekah ge gagal deui alatan Pandawa ditulungan ku Batara Narada, Sang Hyang Antaboga jeung Yamawidura. Sangkan pacogregan antara Kurawa jeung Pandawa terus lumangsung, para kokolot nu diluluguan ku Resi Bisma jeung Yamawidura mere tarekah ka Destrarata sangkan Pandawa 5 dibere leuweung gledegan nu katelah Wana Marta. Wana hartina leuweung, Amarta ngaran eta leuweung. Eta bombolongan teh disapukan atawa disatujuan ku Destrarata. Nyaantukna Wana Marta dipasrahkeun ka Pandawa. Alatan pala putra Pandawa mah punjul pisan dina sagala widang kaasup widang tata nagara tur dibantuan oge ku sawatara dewa jeung sobat-sobat Pandawa. Dina waktu nu singket maranehna bisa ngarobah Wana Marta nu asalna leuweung gledegan jadi hiji nagara atawa karajaan kalawan dibere ngaran Kerajaan Amarta. Tur boga puseur dayeuh atawa ibu kota nu dibere ngaran Indraprasta. Beuki lila Amarta beuki maju, karajaanana beuki gede jeung kuat. Sabab loba karajaan-karajaan leutik nu garabung ka Amarta. Hal ieu ngabalukarkeun rasa cecep Kurawa ka Pandawa beuki mahabu. Antukna pacogregan dua pihak nu beuki gede jaga dicarita satuluyna bakal bubuara jadi perang rongkah antara Pandawa 5 jeung Kurawa anu katelah perang Baratayuda di Padang Kurusetra. Pamirsa mung sakitu anu kapihatur tong hilap diteken subscribe-na, like, share, sinareng komen. Sim kuring nyuhunkeun dihapunten bilih aya kalepatan dina maoskeun ieu carios. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.